balikan deui iya kana budu eta kesadaran tauhid uluhiyah kadituna wa kafa billahi waliyan cukup Gusti Allah anu mimpin hatina dina itikad urang wa bil Qur'ana imaman wujudna nyaeta ibadah ubudah sedangkan ari wa iya kanastain eta kasadaran tauhid rububiyah kadituna wa kafa billahi wakila cukup Gusti Allah nulungan perwujudanana pangtasiru fil ar wa tawakkal ala Allah kita nalika anjeun nyarita wa kafa billahi wakila mangka anjeun kudu wawuh jeung pitulung kagungan Gusti Allah aya pitulung bil wasilah ngalangkungan makhlukna hartina eta panon poe eta bulan eta bentang eta berang eta peuting eta seuneu eta angin eta cai eta bumi jeung nu dikandungna eta daratan jeung gunung-gunungna jeung tatangkalanana jeung sasatoanana eta lautan jeung lauk paukna jeung biotakna jeung kandunganana eta jalma-jalma anu jadi kolot nu jadi bulur nu jadi guru jeung rea-rea deui nu sejenna eta teh pitulung kagungan Gusti Allah keur kalumangsungan hidup anjeun di ieu alam dunya eta nu aya di luar diri anjeun ayeuna tingali ka diri anjeun eta ceuli jeung dengena eta panon jeung awasna eta irung jeung angseuna eta bibir jeung ucapna eta akal jeung pikirna eta syaraf jeung rasana eta leungeun jeung obahna eta suku jeung lengkahna eta teh pitulung kagungan Gusti Allah anu tumerap di diri anjeun anu nyata naon hartina di mana geus beres salat geura pangtasiru fil ar tong dago pitulung Gusti Allah teh geus bertebaran di luhur bumi tinggal daek nyokotna teh nyaeta make aturan hukumna diantarana aya hukum halal jeung haram aya hukum hak jeung batil jeung sajabana eta pitulung anu umum aya oge pitulung bila wasilah nyaeta anu teu make wasilah anu khusus saperti pitulungna Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Ibrahim hukumna lain hukum sunatullah tapi hukum munasabah ari munasabah teh hartina kawayoban atawa kasesuaian hartina mun hayang menang bagian tina pitulung Gusti Allah anu khusus mangka dina diri anjeun oge kudu aya kahususan anu ngabedakeun anjeun ti jalma-jalma anu umum ti jalma-jalma pada umumna contohna mun pada umumna tengah peuting teh jalma-jalma teh harees mangka anjeun mah hudang negakeun ubudiyah eta mangrupakeun hiji kahususan mun pada umumna jalma teh marbit anjeun mah berehan tak eta oge geus kaasup kahususan mun pada umumna jalma teh ngabarohong anjeun mah jujur jeung saterusna
sehingga ayat kesesuaian antara kekhususan rahmat Gusti Allah jeung kekhususan diri anjeun. Contohna seperti Kanjeng Nabi Ibrahim. Di antara kekhususan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, kahiji anjeunna masuk ngahulakeun parentah Gusti Allah tibatan parentah ti salian Gusti Allah. Nu kaduana anjeunna mah pangtawakalna ka Gusti Allah di antara jama-jama nu hirup di zamanna. Nu katiluna anjeunna mah tara tuang boh isuk boh sore kecuali bersama tamu. Tidak pernah Kanjeng Nabi Ibrahim itu makan sesoranganan. Lumata pantes anjeunna mah dugi ka meunang bagian dina kekhususan pitulungna jeung rahmatna Gusti Allah. Ayeuna dina bab tauhid rububiyah sayan tingeunaan penciptaan, pengaturan jeung pengurusan. Rububiyahna pangeran ge nyaeta menyangkut tarbiyah, menyangkut pendidikan, nyaeta anu ngadidik makhlukna. Ari ngadidikna pangeran ka manusia diantarana nyaeta melalui wahyu nu diwahyukeun ka para nabi jeung ka para rasul. Diantarana deui nyaeta melalui ciptaanana dina satiap perkara nu diciptakeun ku Gusti Allah eta teh aya pelajaran ke jalma-jalma anu marikir. Nya kitu deui dina kejadian-kejadian nu terjadi di alam dunya. Dina satiap kejadian nu tumiba ka manusia eta teh terkandung hikmah anu jadi pelajaran ke urang salaku jalma-jalma anu ariman. Kaasup mun aya jalma nu ngajarkeun ilmu ka anjeun eta jalma teh meunang Gusti Allah. Hartina mun urang nyaho kalawan iman dibarengan ku kasadaran nu aya wujudna dina kahirupan nyata anu mencerminkan pamadegan urang, yen teu aya nu ngajadikeun salian ti Gusti Allah, yen teu aya nu ngatur salian ti Gusti Allah, yen teu aya nu ngurus salian ti Gusti Allah, yen teu aya nu nulungan salian ti Gusti Allah, yen teu aya nu ngadidik salian ti Gusti Allah, berarti urang teh geus hirup dina kasadaran tauhid rububiyah. Ayeuna mun dina urusan kasab dunya salian teh kudu wawuh jeung pemilik dunya, ujang ge kudu wawuh jeung dunya. Malaikat diparentah ku Gusti Allah pikeun sujud ka Adam. Salian teh marentahkeun ka malaikat pikeun sujud ka Adam, Gusti Allah ge marentahkeun ka dunya pikeun sujud. Kasaha dunya diparentahkeun pikeun sujud? Dawuhan pangandikana Gusti Allah ka dunya, ya dunya uhdu mimman hodamani wastahdi mimman hodamaki. Hei dunya, sujud anjeun ka jalma-jalma nu sujud ka kaula, jeung perbudak ku anjeun jalma-jalma nu sarujud ka anjeun. Gitu. Sujudna manusia ka Gusti Allah bimakna ngabdi, sujudna dunya ka manusia bimakna ngawula. Hartina mun aya jalma dina urusan kasab dunya na leuwih ngutamakeun urusan dunya, leuwih milaan urusan dunya, nepi ka ninggalkeun ibadah bakti ka Gusti Allah, mangka eta jalma teh geus sujud ka dunya.
di mana jalma geus sujud ka dunya mangka eta jalma bakal diperkuda ku dunya, bakal diperbudak ku dunya, bakal dipermainkan ku dunya. Tapi kaya laguna pan kerja keras bagai kuda dipacu dan didera. Sapo ting 24 jam beak dipake gawe masih kurang kene baik. Nepi ka waktu keur anak pamajikan, nepi ka waktu keur indung bapa, nepi ka waktu keur baraya, nepi ka waktu keur anak-anakna. Antupna anak pamajikan anak kurang perhatian dan kasih sayang. Anak-anakna terlantar, walila pamajikan anak neangan kasih sayang ti jalma lian, terjadilah perselingkuhan. Ya kitu deui anak-anakna cari perhatian di luar, mangka terjerumuslah ke dalam narkoba jeung pergaulan bebas. Kolotna gering tengelok-ngelok acan alasanana teh keur sibuk. Lila kolotna jengke nepi ka kedalisan kulisan ucapan anu goreng. Kadituna teh awut-awutan. Harta mah kurang kumaha lobana, imah mah kurang kumaha gedongna, mobil mah kurang kumaha anyarna, gaya hirup mah kurang kumaha mewahna, tapi eueuh kabarokahan. Angger we hatena mah balangsa kasiksa, eueuh katentreman, eueuh kabagjaan. Itulah gambaran jalma anu sujud ka dunya. Dina beungharna wae geus kasiksa atuh komo dina sangsarana. Matak orang sing ingat puncak pencapaian orang di dunia sebagai seorang manusia adalah ketika orang berhasil menjadi hamba Allah, lain menjadi hamba dunia. Ka hamba Allah mah dunia ge sujud. Itu muka dua dina urusan kasab dunia, tong ragu-ragu, tong asa-asa, tong setengah-setengah. Mun bisa 100% 100% kun. Nya kitu deui dina urusan kasab akhirat, mun bisa 100% 100% kun. Dawan Kangjeng Rasul, imali dunya kakana taisu abadan wa mali akhiratika kanaka tamutu godan. Digawela anjeun keur kahirupan dunya anjeun saolah-olah anjeun rek hirup salawasna, jeung digawe anjeun keur kahirupan akhirat anjeun saolah-olah anjeun rek paeh isukan. Mun di dunia profesional manu kitu teh disebut totalitas. Dayeuna orang tingali gerakna ujang dina kasab dunya tina sudut pandang totalitasna. Mun ujang keur gawe nu dipake ku ujang dina gawe gerak naon? Nah gerak dohir, nah gerak batin. Ari gerak kanana ujang dina gawe, nah make hukum naon? Nah make hukum akal, nah make hukum adat, nah make hukum qadarullah, nah make hukum qudratullah. Duka, wah nyebutkan duka mah tuh jauh kene. Can nepi ka dinya ngaji teh. Pajorkeun teh geus makrifat cenah ka Allah. Geuning eta kana gerakna wujud ujan sorangan teu apal. Kumaha mun digerakkeunana eta teh ku setan, buah-buah eta teh gerakan setan.
Tuluslah ngebahas kadinyana ari can nepi kadinya mah sabab cuma dijelaskan ge moal langsung ka harti kudu malapah gedang kudu ti dasar heula atusinya sebagian tina mengenal diri teh diantarana nyaeta mengenal kana gerak langkahna wujud urang sorangan tapi mah mengenal gerakna diri kadituna bakal mengenal ka pangeran diantarana kana kudrotna kana irodatna kana kodarna beh dieunang kena bakal nyaho kana gerakan-gerakan batur gerakan teh macem-macem jang aya gerak dohir aya gerak batin aya gerak ngusina amarah aya gerak ngusina kamangmangan aya gerak muka campuran ku hawa aya gerak kasetanan jeung sajabana contoh misalnya dina gerakan dohir nu sok dipake ku ujang sapopoe misalnya gerakan macul pan macul teh aya gerakanana lin kencong eta mah tina pikiran tuluy kana otak tina otak tuluy kana saraf motorik nu aya dina otot leungeun kakara jadi gerakan tak kana gerakan nu model kitu mah ujang sorangan ge sadar yen ujang teh rek melakukan gerakan anu saperti kitu tak gerakanana mun sabatas kitu hungkul mah tina pikiran kadituna teh eta gerakan teh bakal loba nu kapiceun sabab loba kalemahanana ku mesin buatan Cina ge eleh gerakan kitu mah teu mun keur ngeunah-ngeunah macul torojo teh orai sagede leungeun tina liang saking kurawasna nyarowas ngasieun dipacok ujian teh nepi ka ngajleng da gerakan ngajleng eta mah ku ujang ge teu kabaca ujang sorangan pan teu apal jeung teu nyaho rek ngajleng model kitu teh eta beda jeung gerakan macul tadi eta mah ngaranna gerak refleks gerak anu terjadi secepat kilat eta mah teu melalui otak sabab tadi ningali orai mangka tapanon teh jadi sensor tina sensor panon tuluy kana saraf sensorik tuluy kana sumsum tulang belakang kana tonggong tina sumsum tulang tonggong kana saraf motorik nu aya dina otot suku gitu eta gerakan dohir pan geus rupa-rupa jang eta mah dua dana ge masih kene aya di wilayah hukum adat ari hukum adat teh nyaeta hukum anu menurut kebiasaan umum rek orang Jawa rek orang Sunda rek orang Bekasi rek orang Kalimantan akur gerakan macul mah di mana-mana ge kitu nya kitu deui mun manggih karuas pada umumna reaksina teh kitu moal jauh ti kitu reaksina teh tamun nu dipake ku ujang dina kasadunya ngan sabatas kitu ta eta teh can disebut totalitas sing matak sing nyaho ka diri pamun secara garis besar nama ujang teh raga dua jadi hiji tak can disebut totalitas teh sabab bogana dua tapi nu dipake nangan hiji hartina teu maksimal kusabab teu maksimal atau hasilna ge maksimal contoh ta eta cokot kuntung hiji dina asbak teu asbak mah belah ditu ayeuna sok alungkeun ti dinya kuntungna sing asup kana asbak gening teu asup sakali deui
sakali deui nya cek aing ge gerakan teh loba nu kapikeun maksudna marek masukkeun kuntung kana asbak tapi geus 3 kali ngalungkeun teh asup-asup hartuna teu loyob antara gerakan leungeun jeung pamaksudan. Da di antara rusyahna salah sahijina sabab gerakanana ngan dohir hungkul eueuh batinan. Lamun gerakan kitu nu dohir hungkul nu eueuh batinan dipake kana barang jieun misalna nyieun dahareun jadi mah jadi dahareun tapi teu ngeunah dipake nyupiran bisa mah bisa nyupiran tapi disupiran ku enten mata dari awak nyieun karajinan jadi mah jadi tapi jadina teu butut nu meuli. Jadi mun rekana totalitas kudu bisa ngahijikeun gerak dohir jeung gerak batin dina pagawean. Gerak dohir aya patula patalina jeung akal, gerak batin aya patula patalina jeung iman. Tina akal ke kadituna muncul kekuatan anu disebut the power of mind. Tina iman bakal muncul kekuatan anu disebut the power of belief. Tadi orang mah kekuatan akal jeung kekuatan iman teh duanana ge can muncul masih kene sabatas potensi anu terpendam kusabab can diolah. Kumaha cara ngolahna? Ta eta mangke deui nya ngun purun